sing rajin tolabul ilmi, sing rajin nyupri ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Mangga anu dipalungkeun ka parayun. Ieu kursi masih kene kosong. Ibu bapak di luhur mah keur marebutkeun kursi, di dieu mah kursi teh kararosong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sok bah dipayun bah pangpayunna. Abah saha. Aya dua golongan jalma anu teu wajib ngawaleun salam. Nomor kahiji jalma anu keur sare, nomor kadua jalma gelo. Berarti anu nembe teu ngawaleun salam lamun teu keur sare berarti Gelo. Bunta. Ya deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas ibu ngawaleun salamna? Bapak ikhlas. Kakuping tebu swanten bapak-bapak. Ayah henteu. Mana bapak-bapana cung? Di mana-mana realita membuktikan bahwa anu menyemarak teh nyaeta ibu-ibu. Mata pantas upami dina setiap acara, dina setiap riungan anu paling kompak teh saha? Ibu-ibu. Beres teu Bu? Ieu teh tebih teuing asa kumaha mah? Pali-pali kira Bu? Ece atuh ece ngaca mimin. Cedo enggak ka parayun. Mudah-mudahan ibu bapak anu nembe ngawaleun salam ku Allah ditambih-tambih kabarokahanana, barokah yuswa, barokah rumah tanggi, oge barokah teunan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi qaddara alaina fi haflatil mubarakah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma auhayna ilaika anittabi millata Ibrahim hanifa. Al-ayah sadaqallahul azim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man a'dama maulidi kuntu syafi'an lahu fil jannah. Bapak pengatur waktu, penata acara anu kusim kuring pi hormat, utamina ka sahibul hajat syariat uleman di kersana Bapak Ios kali Ibu Halimah. Alhamdulillah dina waktos anu ayeuna abdi tiasa silaturahmi, tiasa patepang wajah sareng para ibu sadayana anu kusim kuring di hormat, anu teu aya deui pamaksadan ieu Bapak Ios sareng Ibu Halimah ngayakeun ieu acara. Anjeunna sejak syukuran ka Allah Subhanahu wa taala, wireh murang kalihna anu namina Muhammad Nopal parantos di sunatan. Doakeun mudah-mudahan ieu jang Nopal ku Allah dijantenkeun murang kali anu soleh. Amin ya Allah ya rabbal alamin.
utamina pisan kasadayana para kiai, para ajengan, para alim ulama anu sami-sami hadir dina ieu tempat. Doakeun kurang sadayana mudah-mudahan para ajengan, para kiai, para ulama di ieu tempat ku Allah dipanjangkeun yuswana, tambih-tambih barokah ilmuna, tambih-tambih barokah rezekina, tambih-tambih bojona. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Keun we doakeun we mudah-mudahan sing nya gitu tah, sing sesuai sareng hoyongna. Keun we da ari nyandung mah meunah. Kaying teu Bu? Kaying henteu? Kan aya sabaraha golongan? 4 golongannya anu meunang nyandung. Kahiji kiai atanapi ajengan. Kadua pejabat, katilu anu beunghar, kaopat anu gelo. Ajengan nyandung ku elmuna da boga elmuna. Kata aya ajengan nyandung, kiai nyandung, ajengan anu nyandungna ibu anu riweuhna. Sigana geuningan teu ka urang nyandungna kitu nya. Ajengan nyandung ku elmuna, pejabat nyandung ku jabatanana, nu beunghar nyandung peda boga harta. Ayeuna lamun bapak hayang nyandung ajengan lain, pejabat lain, beunghar henteu berarti nomor ka 4 naon tah? Nya kiai lain, beunghar henteu, pejabat lain dia ya nyandung. Anu kusim kuring dipihormat para kiai, para ajengan di tempat. Oke, sadayana ibu-ibu, bapak-bapak anu sami-sami hadir, para murang kali, para pemuda, oke para pemudina, tegakantun aparatur kepemerintahan manawi aya di aparat desana, lembe ayanya Bapak MUI na, oke Bapak RT na, Ibu RT na, Bapak RW na, sadayana aparatur kepemerintahan dari atasan sampai bawahan anu kusim kuring dipihormat. Langkung tipayun hayu urang sami-sami muji syukur kadat Allah anu maha gopur. Sadayana puji kagungan Allah anu parantos maparina nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat iman kali Islam. Alhamdulillah berkat kudrat sareng iradatna ngalangkungan tanjiji hadisna dina ungian ayeuna urang sadayana tiasa dikempelkeun dina ieu haflah. Shalawat mi wasalamna urang sapapaosna diatur salamkeun ka junjunan alam nyatana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oge teu hilap kasadayana kulawargina, para sahabatna, tabiin tabiatna, oge mudah-mudahan dugi ka urang sadayana selaku umatna anu toleh roja, toleh miharap, mudah-mudahan ke di yaumil qiyamah urang sadayana disarengkeun sareng Kanjeng Nabi, aya di bawah bendera anak Kanjeng Nabi, sehingga biasa sasarengan sareng Kanjeng Nabi lebet ka sawargi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ibu tunduh henteu? Bapak tunduh. Sok atuh suguhna kalaluarkeun. Sok resep upami nyuguhan ka ibu-ibu. Eta teh sareakeun samenit ogena langsung seep eta suguh teh. Nu nya sate piring. Sabab eta suguh anu aya dina piring pararindah. Aya anu kana kantong, aya anu kana keresek. Bahkan kantong geus pinuh, keresek geus pinuh, aya keneh eta suguh diselapkeun dina kutang. Eta kebiasaan ibu-ibu. Tara. Tapi bapak-bapak mah tara, pami disuguhan bapak-bapak banyak dipelongkeun awet nyuguhan bapak-bapak mah. Kan kitu bapak-bapak mah ningalikeun batur keur lengah, batur culak cileuk, batur keur balaweung, eta suguh dibawa disumputkeun kana handapeun kopea. Itu pengalaman di abdi. Nah, mun kitu ari ka ibu-ibu mah kan cek tadi ge sok serempak. Abdi kantos pengalaman
bade ngayakeun riungan cetan nu diulem teh aya mah bapak-bapak we hungkul abdi ngadamel uleman 200 siki sadayana bapak-bapak anu diulem teh pangaosanana ungi ba'da isya eta pastina waktosna tos isya ke acan aya wae jam 8 acan aya wae jam 8 kakarak aya saurang duaan tiluan mung aya opatan bari aki-aki hungkul biasa ari kana pengajian mah kitu bapak-bapak mah tapi ari ibu-ibu mah cukup ku 5 uleman anu datang 200 urang tinggal bagikeun ka tiap majelis taklim leres ka Bu tak di mana-mana ge ibu-ibu mah semarak kompak mun ayeuna mah katingali carana pedah tadi tos aya kegiatan nembe teh saur Pak siapa? Aya bocoran. Jalan-jalan ke kota tadi. Nembe mah cenah masuk di mana di kecamatan sigana mah. Oh kabupaten. Kabupaten Tasik. Atuh tebih. Nah salerosna abdi ogena ningiteh di Kabupaten Tasik janten masih kene sakabupaten sareng abdi. Upami Pangandaran mah teteh pun lanceuk abdi mah di Cineam Kabupaten Tasikmalaya ari teteh mah kaparigi Mumbara ari abdi mah calik di Lembur Nyalira itu janten teu sawios Pangandaran ogena da abdi osok ka Pangandaran teteh osok ka Tasik sok atuh diliuk heula abdi sami Kabupaten Tasikmalaya ya kecamatan Cineam atuh kagebu nya ka ditu aduh tos jalan-jalan di pasihan naon aya oleh-oleh tina corona aya masih kene aya corona di dieu teu Bu alhamdulillah ayeuna corona tos mulai teu aya kamari 2 tahun aduh ripuna naon teu payu sok tina akibat aya corona lain jamu balik ngumpul lain jam para ajengan ngumpul para pedagang para petani kabeh milu ripuh ngan untung aya bantuan ti corona ngecek abdi mah eta bapak kuwu bapak RT mikeun bantuan ti corona teh salah sasaran leres teh Bu salah cek abdi mah sabab anu lolobana dibere ku bapak kuwu jeung ku Pak RT tina bantuan corona teh lolobana nini jeung aki-aki nu cara rompok cek abdi eta salah kuduna mah anu baleungar anu jarak naon sababna sabab doana nini mah di mana dibere bantuan teh ujang ieu di mana di corona tah eta ku sinini didoakeun ya Allah geuning ieu corona teh bageur mudah-mudahan sing panjang umurna patak lami 2 tahun alhamdulillah ayeuna kondisi mulai kondusif umroh ogena tos mulai dibuka alhamdulillah kan para ajengan ya ayeuna tos mulai naon parayu tuh kamari masalah 2 tahun giranya boro-boro aya anu ngulem ngadaguan anu maot teh abdi bari mudah-mudahan anu maot teh istri naon jawabna ngadusan aduh dan gitunya ambil hikmahna seueur hikmahna tina salami 2 tahun kamari tina aya wabah corona mudah-mudahan hikmahna nyakatkeun diri urang ka saha ka Allah ningkatkeun keimanan urang sadayana amin ya Allah ya rabbal alamin dina wengian ayeuna teu aya deui ieu ku bapak nopal bapak Ios kali ibu Halimah urang sadayana dikempelkeun urang sadayana diulam tunduh-tunduh ogenan urang naon nyumponan kana pangulem bapak Ios kali ibu Halimah kantenan abdi satebih-tebih di mana di Cineam ka dieu ngajugjug satebih-tebih teu aya sanes abdi nyumponan kana pangulem bapak Ios da upami abdi teu dongkap mungkin deulih teu ngulem deui da saleresna abdi teh ayeuna teh jadwal teh ka Banjar kamari 4 dinten kapengker di telepon ku Rai bi
wayahna malam Jumat ke ka Awang manawi teh sanes Awang ieu gitu. Iya tuh da bibi bade ka Banjar atulah bi ka Tawang karunya ieu Pak Ios tos ti kapungkur bade ngulung tetengan nya tetehna aya halangan da di parigi gitu nya bilang ki pendak gitu sareng teteh katana ayeuna mulut siling mulut mah abi teh nya atulah abi karunya ka Bapak Ios keuneulah anu di Banjar mah ku abdi dilemparkeun ari pek teh alimunnya geus eulah cenah di Banjar mah di naon di cancel jadi tetulus acarana teh nya abdi mah meuni keneh ka dieu we ka Tawang jalan tutut ogelan aduh di kapungkur habis sering dan ngalamun ka dia sering uleman ka Cika Thomas katanya sugan teh tos di hotmik tapi alhamdulillah eta teh seueur dikir urang teh nya pas kejelig innalillahi kejelig subhanallah eta berhikmah jalan tos mudah-mudahan salamin kitu nya Pan ku corona jangan. seepu corona ya Pak kitu abdi kahawatos ka Bapak Ios nya lah mending keneh ka dieu we ka Tawang margi ku abdi dipikir-pikir mending keneh ka Tawang rek naon ka Banjar ge teu aya anu ngulem mending keneh ka Tawang geus puguh ya teh Bapak Ios teh sejak syukuran naon cenah Bu syukuran ari calik we nya capek lemak tunduh biasana abdi mah upami tunduh teh sok cengharna teh ku kopi gudai ari bapak-bapak mah biasana ari wengi kieu mah sok hoyong naon susu abdi mah kopi teu aya sanes ieu Bapak Ios yumpingkeun para ibu bapak sadaya ceuk sadaya ka dieu anjeunna aduh atuh nuhun teh Langsung kasihan. Otomatis nggak langsung? oh iya Ibu RT alhamdulillah gini jag-jag keneh Ibu RT na terus aya kopi na alhamdulillah mung abdi ya bade calik moal ngadeg abdi teh nyeri tuur biasana ieu tuur sok damangna teh ularutan tos lah uyos cekap ku kopi ogenan sareng ieu dua ieu teh airmu murni Bapak Ios ieu ngayakeun syukuran anu dikaitkeun sareng Maulid Kanjeng Nabi janten aya 2 judul kahiji walimatul khitan anu kaduana Maulid Nabi janten amplopna ieu kedah 2 rangkep da 2 ini judulna ogenan hiji muludan 2 khitanan Wang babak kahiji muludan heula alhamdulillah ayeuna kaping sabaraha mulut teh kaping 20 hiji sasi Rabiul Awal urang memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi sadayana umat muslimin laingan saukur di Tasik Unggul laingan saukur di Jawa Barat Unggul sedunia sadayana memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi baku naon pangna diperingati naon margi Kanjeng Nabi mangrupikeun Nabi urang sadaya anu pamul yakna pantas urang sebagai umatna ngagungkeun ka anjeunna Kanjeng Nabi upami dibandingkeun sareng para rasul tetep Kanjeng Nabi anu pamulyana sehingga Kanjeng Nabi ku Allah dipasihan titel Sayyidul Mursalin sekaligus ayeuna Kanjeng Nabi dibandingkeun sareng para nabi tetep Kanjeng Nabi Muhammad anu pamulyana sehingga Kanjeng Nabi gaduh gelar Sayyidul Anbiya sok bantuan eceuk Sayyidul Anbiya ayeuna berikut Kanjeng Nabi dibandingkeun sareng sadayana makhluk di bumi makhluk di langit tetep Kanjeng Nabi anu pamul yakna sehingga Kanjeng Nabi ngagaduhan gelar
Mas Arwi. Yuk atuh yuk ka Paranggung uang ieu heula shalawat heula. Mana Raya? Carakeun ke tanti magrib sigadanya. Oh di enjing wios jang wios kawatos. Wios tadi dia mengalami 15 menit deui. Jauh-jauh. Kudu amplop atos dirapet ieu. Kan ibu punten abdi mah ka dieu ikhlas lillah ridho lillahi taala sanes karena amplop tapi abdi mah karena amal. Karena apa? Karena abdi di dieu hoyo doa tisada ya nak sanes duit. Doakeun da aku aya silaturahmi ieu teh saling mendoakan. Kanjeng Nabi makhluk anu pamuliana wa abdalul khalqi ala itlaqi nabiyuna pamil ala sifati teu aya deui anu pamuliana makhluk di antara jagat raya sadayana Kanjeng Nabi anu pamuliana. Dumawi ku sadayana umat muslimin Kanjeng Nabi hari kelahiranana diperingati anu sok disebatkeun muludan. Naon cenah Bu? Di dia osok muludan, osok maulidan, maulidan. Dua, nanak sami badek mauludan mangga, badek maulidan ogenan mangga. Pang dibujeng enggana bae, naon atuh hikmah tina ieu muludan. Setiap tahun ku urang diperingati ieu muludan, diayatkeun ieu muludan. Ayeuna upami yuswana 30 tahun berarti tos sabaraha kali tah urang peringatan hari kelahiran Kanjeng Nabi. Abdi bade naros naon ari muludan Ibu? Naon ari muludan? Tumpang. Naon deui? Ibu ari nu dinamian muludan dia kudu diapalkeun nya. Ijtima'un nasi sok sareng. Kurang Bapak seuring? Laras ieu kasauran ti sapalih ulama patokan muludan. Ijtima'un nasi sok sareng. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Wa riwayatul akhbari al-waridati. Hijikeun sok. Ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Kan nambe ogeran saur saha Bapak MUI naon sing aya candakeun ka bumi ilmiahna. Tah ieu patokan muludan sanes ngumpulkeun sangu mah geus aya di dapur. Ijtima'un nasi pakumpulna jalma katingali ieu leuwih ti 3 leuwih ti 2 aya 3 opatna bahkan aya lah 100 siki mah. Ijtima'un nasi pakumpulna jalma. Kadua wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an. Jeung maca saeutik tina Al-Qur'an. Kakuping tadi aya anu maos Qur'an. Anu katiluna wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin nabiyyi. Menceritakan sedikit sejarah tentang Kanjeng Nabi. Eta anu dinamian muludan. Sok Ibu sareng, kumaha anu dinamian muludan teh? Ijtima'un nasi wa qira'atu ma tayassara minal Qur'an wa riwayatul akhbaril waridati fi mabda'i amrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lembe nguping eta anu dinamian
muludan. Ya sanes ayeuna wungkul anu sok muludan teh kapungkur para sahabat ogenan sok muludan. Upami para sahabat teh muludan urang moal terang kana kisah sejarahna Kanjeng Nabi. Sok para sahabat ngariung satu acan naon menceritakan sejarah Kanjeng Nabi maos sulak Quran, terus menceritakan sejarah Kanjeng Nabi dikawin Kanjeng Nabi di kandung dugi ka perjuangan anjeunna dugi ka ngantunkeunana. Eta anu dinamian muludan biasa di bumi ogenan teu kudu di mana di masjid teu kudu di madrasah sok di bumi ogenan bapak kumpulkeun nya sareng istrina sareng pala putrana hayu uang muludan sok biasa. Didinya aya sejarah Kanjeng Nabi buka dina deba osok maca deba di dieu. Osok maca berjanji osok. Sok. Eta teh didinya sejarah Kanjeng Nabi eta anu dinamian muludan. Alhamdulillah. Araya geuning tunduh jang? Semangat. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Ibu arga tubuh arga teu. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu alaihi. Sok awang salawat heula. Sok jang. Ya Rabbi bil Mustafa kan jangan capek gini, diburu hati tenang waktu. Semangat. Ujang santri mana ya? Paling mana pesantren? Tanjung Sari. Menik Karaset. Setik. Mudah-mudahan dimarampatkeun ku Allah ilmuna. Amin. Barokahkeun ilmuna. Amin. Ari santri teh makhluk langka. Makhluk antik. Oh kan. Kedah bangga anjeun jadi santri. Bangga henteu? Bangga pisan. Kan cenah santri sok budugkeun bae. Santri sok bisukeun bae eta teh keur nerapkeun ilmu eta teh. Amin ya Allah. Da ino boro-boro santri masyarakatnya bararuduk. Ya teh muludan. Sok ceritakeun sejarah Kanjeng Nabi. Ibu, ari Kanjeng Nabi putrana saha? Saha ibuna? Saha ibuna? Ari bapakna? Abi tadi teh konsen ditinggalikeun ku si Abah geura tadi melongkun we tadi. Eta tanu dikata sasana sana mina bahan.
punten teh. Kanjeng Nabi saha ibuna Siti Aminah, ramana Sayyid Abdullah. Saha ari Sayyid Abdullah teh? Ramana Kanjeng Nabi putrana saha? Abdul Muthalib. Ibu, ari Sayyid Abdullah teh kapungkurna eta teh pemuda pangkaset-kasetna. Di kota Mekah eta Sayyid Abdullah pangkasetna. Bah ebogenan eleh. Saha tuh? Bah eman ge eleh. Ku Sayyid Abdullah mah bakat tu kaset-kasetna. Perlu pembuktian, sok buktikeun. Kapungkur pas waktu Abdullah nuju pemuda sadayana istri di kota Mekah bogoheun ka Abdullah. Nih. Naon pemudi, ibu-ibu anu baruga salaki ge kabeh barogoheun ka saha? Ka Abdullah bakat ku kaset-kasetna. Kabeh ngaraku ka bogoh Abdullah. Bakat ku naon Bu? Ku kasetna. Sok di dieu ta Pak RT sakit ku kasetna eueuh anu kitu nya di dieu. Sugan ngakukeun abdi ka bogoh Pak RT, abdi ka bogoh Pak RT teu. Tapi kapungkur Abdullah pangkasetna di kota Mekah sadayana istri ngaku ka bogohna Abdullah. Eta waktu harita Abdullah teh dipiwarang nikah. Ngan Abdullah teh bingung, bapak abdi nikah kedah ka saha? Sedengkeun ieu awewe sakota Mekah ngaku ka bogoh abdi. Abdi kudu milih ka saha? Nya saur Abdullah saur saha? Abdul Muthalib anjeunna ngimpen dipaslian ilham ku saha? Ku Allah tuh jodohna Abdullah mah nabina Siti Aminah. Nya eta Abdullah ngumumkeun ka istri di sakota Mekah, ye para istri anu bakal jadi pamajikan kuring mah nya eta anu namina Siti Aminah. Eta harita sakabeh istri di kota Mekah naonna ngaranna pindah ganti kabeh jadi Siti Aminah. Mimin jadi Aminah, Nok jadi Aminah, Esi jadi Aminah, kabeh ngakukeun Siti Aminah. Abdullah abdi Siti Aminah teh. Ih, abdi Siti Aminah. Kabeh istri di kota Mekah ngaranna ganti jadi Siti Aminah. Eta Abdullah bingungeun deui, naroskeun deui ka mana bapak atuh kumaha ieu kabeh ogenan Siti Aminah ngaranna. Teras eta saha Abdul Muthalib nampi ilham ti saha? Di Allah itu Siti Aminah anu putrana Wahab. Diumumkeun deui ku Abdullah, ya bahwa anu jadi anu bakal jadi pamajikan kuring mah Siti Aminah putrana Wahab. Eta kabeh ngadadak bapana jadi naon? Jadi Wahab. Iya bapana jadi Wahab. Oh nu eta bapana jadi Wahab. Asalna Odin jadi Wahab, asalna Ahmad jadi Wahab, kabeh jadi Wahab. Eta Abdullah bingungeun deui, bapak atuh nu mana? Kabeh di kota Mekah ieu namina Siti Aminah, bapakna Wahab. Nya saur Abdullah saur Abdul Muthalib aya ilham di saha ti Allah tuh bumi na anu paling itu jung sumpingan ka bumina. Nya di tepangan ku Abdullah leres anjeun Siti Aminah nuhun ieu rabana saha? Wahab. Singkat cerita nikah we saha Abdullah sareng Siti Aminah. Tah tos nikah mah eta ka Abdullah teh eueuh nu barogoheun. Pas ngalangkung ka istri keur ngarariung biasa nama wah manis sok nyalampeurkeun ayeuna mah henteu geus nikah mah. Naon sababna? Sabab nur cahaya Muhammad ngali janten ka Siti Aminah. Bet nuju pemuda bet kunaon pang nadi uhudak ku sadayana para istri sabab di diri saha Abdullah aya nur Muhammad. Eta singkat cerita nama waktos Kanjeng Nabi sateacan dilahirkeun waktos Abdullah sareng Siti Aminah nuju parawan sareng bujang. Singkat cerita menikah teras Kanjeng Nabi lahir. Benten Kanjeng Nabi mah waktos dina kandungan Siti Aminah. Siti Aminah mah waktos ngandung Kanjeng Nabi henteu bureuteu kawas urang. Siti Aminah mah lempeng teu katingali naonna bureuteuna. Bari Siti Aminah mah dina salebat salapan sasi anu naon anu sumping ka Siti Aminah anu ngalokeun ka Siti Aminah teh para nabi. Cik ari ibu tiap bulan saha anu datang? Ku saha dilakokanana? Ku bapana. Paling kurang mah ku paraji deui, paraji
hiji deui di dieu paraji maraji bubidang deui tiap bulan tah Siti Aminah mah tiap sasi kasumpingan ku para nabi. Sasi anu pertama disumpingan ku Nabi Adam, ku Nabi sahabu Nabi Adam. Sasi kedua ku Nabi Sis. Sasi katilu Nabi Idris. Kaopat Nabi Nuh. Kalima Nabi Hud. Kagenep Nabi Ibrahim. Ini arwah kok. Katujuh Nabi Ismail. Kadalapan Nabi Musa. Salapan Nabi Isa. Sasi kahiji Siti Aminah kasumpingan ku Nabi Adam. Kedua Nabi Sis. Katilu Nabi Idris. Kaopat Nabi Nuh. Kalimah Nabi Hud. Kagenep Nabi Ibrahim. Katujuh Nabi Ismail. Kadalapan Nabi Musa. Salapan Nabi Isa. Dua cenah nu kedah diapalkeun teh tadi hiji patokan muludan tah ayeuna nu kadua dina waktu Siti Aminah nuju ngandung anu sumping teh para nabi. Geus we dilahirkeun saha Kanjeng Nabi. Iraha lahirna Kanjeng Nabi? 12 Kaping 12 Rabiul Awal. Masehi nama kaping 20 April tahun 570 hiji. As ujang salah ngerasa. Aduh, tah eta singkat cerita tentang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi mah tina pas lahirna bersih teh aya kotor beda jeung urang pas ngalahirkeun segala aya berat-berat. Gebara raut teh aya pokona mah getih mana nu sagala itu. Kanjeng Nabi mah bersih. Bari tos disepitan. Ari urang mah koy disepitan ngahalkeun urang mah nya pas lahir acan disepitan. Kanjeng Nabi mah pas lahir soca atos disipatan bahkan non atos disepitan. Badina nado mana ge sok jang nadongkeun. Babar taya jangan kudu atuh lagam kitu mah. Babar taya kokotoran orok lir kenging nyampitan soca lir kenging nyipatan santa sesulit ari pakemak mah babar pinuh kokotoran orok kacan disepitan soca pinuh debelekan santan bau pahirutan. Eta mah Bapak RTP dan sareng Kanjeng Nabi. Naon atuh hikmahna geuningan pangna urang setiap taun sok memperingati hari kelahiran Kanjeng Nabi teu aya deui nomor kahiji likuwatil akidah supaya kuat akidah urang. Komo beuki ayeuna zaman beuki kieu kahade ibu bapak akidah urang sing kuat. Akidah urang sing kuat, iman urang sing kuat. Kumaha carana supaya akidah urang kuat? Teu aya deui jalana kecuali urang sing rajin thalabul ilmi, sing rajin nyupri ilmu. Osok ibu pangaosan osok. Sabaraha mingguan sakali? Sok henteu kabujang samingguan sakali atuh sabulan sakali. Henteu kaburu sabulan sakali sataun sakali. Nu penting dina urang keur hirup ulah telat tina talabul ilmi supaya naon liquwatil aqidah supaya akidah urang kuat. Anu kadua liquwatil mahabbah. Pangna aya diayakeun maulid kieu teh liquwatil mahabbah supaya kuat cintana urang ka Kanjeng Nabi. Ibu cinta ka Kanjeng Nabi? Ujang cinta ka Kanjeng Nabi? Ujang cinta ka Kanjeng Nabi? Cinta henteu? Cinta ka Kanjeng Nabi? Cinta ka abdi? Ibu bapak cinta ka Kanjeng Nabi mah ajaib. Ajaib henteu? Ajaib. Naon margina sok ayeuna ibu cinta ka
Dan dijodohkeun mah kadang sok muun ah tuh ya kadang sok kitu. Jadi ayeuna rasa cinta pertama tina saling tetep saling tinggalin aya ta'aruf. Nembe we aya cinta. Terus saja. Abah pernah bercinta? Ujang pernah bercinta? Teu parayu. Enggak, Abang. Cinta ka Kanjeng Nabi mah ajaib. Kumaha ajaibna? Ibu, pendak sareng jasadna ogenan urang teu kantos ngupingkeun suantena ogenan henteu. Tapi dina diri urang, dina hate urang aya rasa cinta ka Kanjeng Nabi. Ieu merupakan anugerah pisahan ti Allah. Tah ieu teh urang keur syukuran ningkatkeun kacintaan urang ka Kanjeng Nabi. Alhamdulillah. Urang mah boro-boro pendak sareng Kanjeng Nabi ngupingkeun suantena ogenan henteu. Bujeng-bujeng kitu jarok hak makomna ogenan urang mah acan kantos. Ibu kantos ka Madinah? Hayong. Hayong umrah hayong. Hayong ka Mekah? Hayong ziarah ka Madinah? Hayong ka Kanjeng Nabi ziarah. Atos daftar. Garadu atos. Sok gerada daftar ti ayeuna nya ayeuna terus dibuka naon jadwal umrah pemberangkatan umrah. Daftarna ka saha duit teu boga, langsung daftarna ka saha ka Allah. Mekah lain nu jalma, Mekah lain nu urang, Madinah lain nu urang, tapi nu saha nu Allah. Langsung urang daftar ka saha ka Allah. Jeritkeun ka Allah, ya Allah abdi hoyong ngaraosan nincak kana suci. Alhamdulillah kamari abdi umroh terakhir tahun 2018 sebelum corona. Sasi Februari terakhir kaping 27 uih ka bumi teh. Pas Maretna ditutup aya umroh duit ka ayeuna. Ari masker maka pokoknya masih naon berjalan gitu. Mung tacan ditutup terakhir tahun 2018 umroh anu terakhir teh. Umroh ngawitan mah tahun 2012 umroh pertama mah kemarin tadi 2018. Alhamdulillah lain ku peda seueur atos teu tapi nasib jeung doa eta nu kiat mah naon doa sing sering ngadoa. Ibu hoyong doana ku abdi bade dijajahkeun supados ibu tereh angkat umroh hoyong teh bapak doana ujang hoyong abdi ge ngamalkeun eta. Alhamdulillah biasa berangkat naon umroh. Hayong teh duhana ku abdi bade dipasihan diijajahkeun gitu. Tapi diamalkeun, bade diamalkeun. Bade. Bapak bade diamalkeun. Bismillahirrahmanirrahim sok turutan. Akhirang kompak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Pasir Awian wa gawir albuan wasawah parean tuluy jual. Ibu upami gaduh pasir telakan soknya kunaon ku albu taku tatangkalan ku arba mun urang boga gaduh gawir sok pelakan ulah naon ulah horeang takan ceban pepelakan dari dia mah sawah pelakan kunaon ku parek ke hasilna jual insyaallah. Nah, mudah-mudahan ku Allah sadaya dinasibkeun biasa angkat umroh. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Tos eta hikmah tina muludan kahiji liquwatil aqidah, kadua liquwatil mahabbah. Kumaha pikeun ningkatkeun kacintaan urang ka Kanjeng Nabi teu aya deui urang nuturkeun kana sunnah Rasul. Katiluna liquwatil mutabaah, tuturkeun jejak langkah saha Rasul. Tah ieu dititan ieu mangrupikeun syariat Kanjeng Nabi beh dituna syariat Nabi Ibrahim.
Bapak atas dihitan. Nyeri henteu. Nyeri henteu. Iya hitan teh kalebetkeun kana ibadah. Pangna ieu Bapak Ios sareng Ibu Halimah tingali gerak acan nyewa naonna tendana, nyewa panggungna. Wah sabaraha ieu anu dikaluarkeun acan jang muruhan hadrohna, acan jang mubalighna, acan jang qoriahna nu tadi sabaraha puluh juta atos anu tos dikaluarkeun ku Bapak Ios. Naon anjeunna niat ibadah. Da aya deui lain aing pamer Bapak Ios. Tapi bade naon? Ibadah. Sabab ieu khitam kalebetkeun kana ibadah. Ngan ibadahna anu dibarengan ku nyeri. Argi ibadah teh aya 3 kategori nya apa nya? Hiji ibadah anu dibarengan ku ngeunah. 2 ibadah anu dibarengan ku capek. 3 ibadah anu dibarengan ku nyeri. Naon ibadah anu dibarengan ku ngeunah? Kawin. Nikah ibadah dibarengan ku ngeunah. Sabab ari nikah teh nindihan anu beukah. Kon kaeta mah walimatul arusnya ieu nanona secara panjangna mah lebarna mah ngan pokona mah nikah teh ibadah anu dibarengan ku ngeunah. Kabi tajam nikah. Kadua ibadah anu dibarengan ku capek. Naon ibadah anu dibarengan ku capek tadi munggah haji sareng umroh. Capek kitu munggah haji capek. Acan ngabarangna, acan tawafna umroh oge sami, acan tawaf 7 kali kurilingan, acan naon sakit 7 balikan. Wah, kaditu ka dieuna capek. Enteungan saukur urang cicing di hotel. Rukun umrah, rukun haji teh capek. Ibadah anu dibarengan ku capek. Ngana pahalana ganjaran ageung. Cenah urang mah da kumaha. Can dinasibkeun, tapi hayang naonna ganjaranna sapertikeun anu munggah haji jeung anu umroh. Sok kaulaan salaki. Pikeun ibu, pikeun bapak sayangi anu janten bojo. Ya, ibu ngecup kening suami eta ganjarana sami sapertoskeun ngecup hajar aswad. Komo lamun salaki ibu hideung, ketukan pisan eta mah. Umroh kamari abdi pengalaman sareng Mbah Udin. Aya di dieu Mbah Udin? Mbah Udin teh penek nya jeung abdi geuna penek kana Mbah Udin kikiritilan eta. Biasa umroh anu mimiti ka abdi teh. Neng haji mana ieu teh naon Masjidil Haram teh ari ieu Masjidil Haram. Oh ieu. Ari Ka'bahna mana tuh itu Ka'bahna. Cicing bah ieu bisi leungit keur maleutik batur mau dijarangkeun badat. Lain kitu neng haji abdi teh hayang milarian Hajar Aswad. Hayang ngecup Hajar Aswad eta cuk Mbah Udin. Kumaha kitu ari sifatan Hajar Aswad neng haji? Yeuh Abah, ari Hajar Aswad teh rupana hideung. Tuluy ngagendong, tuluy seungit. Oh kitunya nya abdi keur malaweng eta si Mbah Udin nyurungkul we kana Ka'bah. Ku abdi dipelarian ka mana ieu Mbah Udin? Arep teh eta manehanna keukeun hayang ngecup Hajar Aswad. Buhan leutik eta norang we ka handapeun anu jarang ku badag. Arep teh henteu nepi kana Ka'bah, halaka kana handapeun istri urang batur urang Arab anu jarang ku badag. Salah asuh eta si Mbah Udin luang liung ke ku ieu Hajar Aswad teh nya hideung aya batuna tapi salah si neng haji mah cenah tadi cenah naon cenah seungit ieu mah bau eta geus beres teh nya langsung datang deui eta kalah ngarekan si Mbah Udin. Neng haji naon lah salah neng haji mah salah kumaha cenah Hajar Aswad teh seungit ada teh bau anu mana kitu tadi abdi ngeuntas ngicup Hajar Aswad ngan bau teu kuat. Aduh taulan pika kitu bapak kadanya ke lamun umroh. Awas hese ngicup Hajar Aswad teh. Abdi ge kantos ngicup Hajar Aswad upami sakali umroh teh sakali. Nu pertama mah abdi da abong alit kitu nya ayeuna mah rada lintuh salit kepungkur mah alit. Di pangku tiasa naon ngicup Hajar Aswad.
Tah eta tadi teh tina ibadah anu dibarengan ku capek wah. Caca hoyong ganjaran sunat ge capek, komo deui hoyong ganjaran anu wajibna. Tawaf pasedek-sedek awak orang Indonesia mah leutik parendek ari batur jarangkung badak barikan pameget mah kur dikaen ihram mungkul kesana ngaluncur ka urang bau eta teh wah kelekna teh meuni jalabrik nya urang batur mah. Duh, capek. Tapi naon? Ibadah anu dibarengan ku capek tak upami hitan mah diantarana ibadah anu dibarengan ku nyeri. Majuru nyeri ibadah tapi dibarengan ku nyeri. Ibu ari ngalahirkeun nyeri henteu? Nyeri henteu? Nyeri keneh ngalahirkeun nyeri keneh di hitan. Nyeri kena dihitan buktina teu kacaritakeun eta saha Pak RT dihitan 2 kali teu bisa ejel aduh tapi ibu ngalahirkeun geus sakali moal deui borojo deui cirini eta teh henteu nyeri. Ibadah anu dibarengan ku nyeri nyaeta hitan ya ibadah kumaha hukumna dihitan wajib pikeun lalaki pikeun lalaki daek teu daek wajib kedah dihitan. Naon cara hukumna dihitan teh wajib. Anu cara ge ibu atos dihitan bisi acan. Ari kanggo istri dihitan sunat hukumna. Osok itu istri dihitan osok. Pameget mah wajib, istri mah sunat. Pameget mah sunat dirame-rame, istri mah sunat teu dirame-rame. Cukup kumaraji. Ari istri mah naon dihitanana qatul jaldah motongkeun kulit anu sapertikeun jawer kotok. Dinaon diteuk-teuk nya diteuk-teuk cukup kalau istri mah. Sunat hukumna naon manfaatna supaya henteu gede teuing syahwat. Moal ait daresang. Upami pameget mah wajib. Naon sababna? Sabab pikeun nyucikeun. Margi dina handapeun eta kulub aya najis. Naon ari ngaran hitan? Naon ari patokan hitan? Qad umma yugoti hasafa tahu hatta tangkasipa kulluha. Jadi arwah ujang sok patokan hitan. Acan. Qad umma yugoti hasafa tahu hatta tangkasipa kulluha. Naon hartosna? Qad umma yugoti hasapatahu hatta tangkasipa kulluha. Motongkeun kulit anu nutupan kana hasapa sehingga narima kabuka sakabeh asapahna. Ieu mah sanes jorang. Cek ilmu fikih dina kitab fikih eta patokan hitan bilih tacan terang. Jadi motongkeun neuteuk kulit anu nutupan kana hasapahna sehingga narima kabuka sakabeh hasapahna. Nu kumaha di hasapah? Helm. Ari gagangna naon? Dakar terus ujang talan. Ibu, iya hasapahna ieu dakarna contoh ieu mah nya da elmu kudu dijantrekeun. Tah ari dihitan teh neuteuk kulit anu nutupan kana hasapah sehingga narima kabuka naonna hasapahna. Sunat pikeun lalaki anu dihitan dirame-rame. Ayeuna mah tudanya dihitan teh ka dokter. Ari baheula mah kan ditonton ku masyarakat baheula mah nya resep mah jadi dihitan teh ditaringalikeun ku batur. Nepi ka eta budak mung dihitan ogeana dipaksa ku kolot teh.
Kitu teu kapungkur. Direjeng ngabungkur mah tuh pengalaman. Direjeng baheula mah. Ayeuna mah aya klinik khusus naon dihitan baheula mah direjeng, ditonton, ditinggalikeun ku masyarakat ku seorang jalmi. Tapi ka eta budak teh di naon diring kebeheula da bisi kabur, da mungeun sieun banyak. Komo geus katingali aya nu rek naonna nyunatanana bari mawa naon peso wah eta budak beuki embung we naon disunatan teh. Ari pek teh eta budak teh kabur. Pas eta pengalaman budak teh kabur, ari bapana keur persiapan rek mangku eta budak. Ari pek teh wah indungna teh naon pamajikanna teh gojol, "Bapak, itu si adekna kabur." Eta bapana keur dandan can dikorong langsung make sarung eta bapana teh. Mering budakna anu kabur. Ari pek teh beunang ka budakna teh. Ari cok anu rek nyunatan teh langsung bisa kabur deui. Langsung dipangkut ku saha? Ku bapakna. Dilahun, masuk dilahunnya. Dilahun eta ku bapakna. Wah, eta budakna merejal bakat ku embung sieun di naon? Dihitan, dipaksa ka ku keur mah baheula mah anu nyunatan ge sok aki-aki. Eta ku aki-aki dikodok ya. Kela tah beunang ieu. Cicingjang langsung dikeut anu naon anu dokter yang kawa kan lain budak tapi saha bapakna langsung ngoceak. Wow, apa teh salah sasaran. Tah baheula mah aya ku kituna baheula. Ayeuna mah geus teu usum kitu teh diabring-abring ya. Baheula mah eta teh sunat di kituan teh. Sunat diramekeun bilamana di hitana pa meget. Kot umat yugotik hasapa tahu hatatan kasifa kulluha. Pikeun naon geuningan ieu utamina payos sunatan anu janten putrana teu aya deui tujuanana supaya eta murang kalina dijantenkeun murang kali anu soleh. Ayeuna tos dihitan eta murang kali payos, tos ngajamin eta murang kali bakal soleh. Pas ngajamin tacan. Iya Pak Soleh, Pak Ios. Wah, tos korbankeun sagala rupina budak hayang soleh. Ku jalan di hitan belum tentu. Acan naon? Acan soleh. Naon margi ari kedudukan anak, kedudukan budak dina Al-Qur'an aya 4. Hiji, budak bisa ngajadikeun fitnah pikeun kolotna. 2, budak bisa ngajadikeun zinatun papaes pikeun indung bapakna. Katilu, budak bisa jadi musuh pikeun indung bapakna. Kaopat, budak bisa jadi qurrata ayun pikeun indung bapakna. Leres teu? Hiji, dina Al-Qur'an kedudukan budak eta budak urang bisa jadi fitnah pikeun anu jadi indung jeung bapakna. Kumaha ngajadikeun fitnahna? Nyaeta ujian. Kan dina Al-Qur'an okeuna innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Harta jeung budak eta teh fitnah. Bisa ngajadikeun fitnah anu jadi indung bapakna. Kumaha ngajadikeun fitnah? Urang ngabela eta budak sehingga kewajiban ka Allah, kewajiban urang ditinggalkeun ngabelaan eta budak. Berarti eta budak urang ngajadikeun fitnah. Loba anu kitu. Biji kunaon geuningan teu pangaosan minggonan. Ih buku budak cirik bae. Tah, eta budak ngajadikeun fitnah. Sehingga eta biji teu bisa ngalakukeun kewajiban, ninggalkeun kewajiban talabul ilmi. Sok loba anu orok keneh mah nepi ka salat dingke engke. Bahkan salat teh kuduna mah dur cong, ieu mah kalah cong dur. Beten antara dur cong jeung cong dur saya mana? Dur cong. Ieu mah dingke da budak teh tah berarti eta budak urang ngajadikeun fitnah pikeun urang. Urang ka kebon ari di dieu kasabna ka mana ieu kana naon? Kana kai si bapak wah di non berangkat subuh balik sore jangan ngabelaan anak
Naudzubillah. Ayeuna ibuna indung bapana belaan nganjuk ngahutang ka ditu ka dieu. Ibu gaduh hutang? Ibu gaduh sama tante? Gaduh teh. Ibu gaduh sama tante? Pas dibayar ku salaki ibu. Ulah dibayar mah ku duit, ulah ku salaki. Keur masalah hiji-hijina dipake bayar utang. Belaan ibu nganjuk ngahutang ka ditu ka dieu. Leuhung lamun dibayar, ieu mah teu dibayar. Hayu we ditagih ku batur teh cuk colek. Tah, awas eta budak ngajadikeun fitnah kanu jadi kolotna. Kanu jadi indung jeung bapana. Ayeuna cek budakna, "Mama, ayeuna teh bayaran ka sakola 300.000." Puguh dipake naon? Ulin tah. Eta budak ngajadikeun fitnah kanu jadi indung bapakna. Naudzubillah. Seueur anu kitu. Kadua, eta budak dina Al-Qur'an kedudukanna ngajadikeun zinatun. Naon ari zinatun teh? Papaes. Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Kumaha budak ngajadikeun papaes pikeun indung jeung bapakna? Indung jeung bapakna ngarasa bungah ku kasuksesan anu jadi budakna. Ngasuksesna sukses dina kadunyaan, lain sukses dina agama. Wah, budak sakola naon? Juara kahiji bungah. Budakna pinter bungah. Tah, marupakeun zina. Tapi budakna teu salat, budakna teu ngaji, teu jadi prihatin kanu jadi indung jeung bapakna. Berarti eta budak ngajadikeun zinatun papaes pikeun indung bapak indung jeung bapakna. Bangga budakna jadi dokter, bangga budakna jadi insinyur, bangga budakna beres kuliah, bangga budakna tamat sekolah SMP, bangga budakna tamat sekolah SMA. Geradu murang kali Bu. Anu masih sekolah SMP aya. SMA. Anu masih di SD ayeuna aya. Teang geus penting. Nya ayeuna di sekolah SD. Bangga tah. Wah, budak berhasil. Teu ningali kana agamana duka budak teh duka bisa maca Quran duka henteu. Duka sok salat duka tara, duka sok puasa duka henteu. Nu penting eta budak sukses dina kadunyaan. Berarti eta budak ngajadikeun zinatun pikeun indung jeung bapakna. Sae henteu? Teu. Katilu, kedudukan anak dina Al-Qur'an eta anak bisa jadi musuh pikeun indung jeung bapakna. Ayat Al-Qur'anna inna min ajwajikum wa auladikum aduwal lakum. Pamajikan jeung anak bisa jadi musuh aranjeun. Kumaha nu jadi musuhna? Boro-boro di akhirat, di dunia keneh bisa jadi musuh. Teu saeutik ayeuna anak naon ngabunuh kanu jadi kolotna. Teu saeutik eta budak ngalaporkeun kanu jadi indung jeung bapakna. Komo deui engke di akhirat mah di mana eta budakna kana neraka, eta budakna ujukan ka Allah, ya Allah, abdi mah teu ridho diasupkeun kana neraka, sabab abdi mah teu diasupkeun ka pasantren, teu diasupkeun kana sakola agama ku indung jeung bapak abdi. Abdi teu ridho indung jeung bapak abdi asup ka surga, sedangkeun abdi asup kana neraka. Tah, didinya indung jeung bapakna jeung anakna ngajadi musuh. Boro-boro di akhirat, di dunia keneh oge kan seueur ayeuna mah. Anu budakna ngamusuh ka kolotna. Teu kaop teu di naon teu dicumpuran ka hayangna. Wah, aya urang ngambek anu jadi kolotna. Bahkan loba iman teu sanes di dieu di baturnya. Loba anu nepi ka indung jeung bapana dibunuh. Anu disiksa anu jadi budakna. Naudzubillah. Kaopat kedudukan anak dina Al-Qur'an qurrata a'yun. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Naon ari qurrata a'yun? Ari qurrata a'yun mah indah dipandang, teu bosen ditinggalina eta budak teh. Bakatku eta budak solehna.
sok ka budak anu soleh mah da urang teh resep we nya ku indung bapa teh teu kudu dititah eta budak mah hidang non tiap waktu sholat waktu ngaji terus akhlakna sae kanu jantan ibu ramahna kan bangga kanu jadi ibu ramahna ogenan bungah ningalina ogenan indah neuteukna ogenan eta budak berarti eta budak jadi qurrata ayun mana anu sae nya eta anak anu jadi qurrata ayun. Mudah-mudahan yang murang kali Pak Ios khususnya umumna murang kali urang sadayana dijantankeun murang kali anu qurrata ayun nyaeta murang kali anu soleh. Cekapnya apanya? Tuh, tos tabu 11 margi ayeuna mubaligna ieu teh 3. Buka ti mana wae dari bete seueur ngajajar mubaligna teh. Istrina abdi panggelisna mubaligoh itu mubaligna 2. Kararasep, alhamdulillah guru urang sadayana. Nah kitu jantan kahiji ieu acara sejak non Maulid Kanjeng Nabi ngagungkeun kana kelahiran Kanjeng Nabi, kadua khitan putrana Pak Bapak Ios. Mudah-mudahan urang kali anu namina Sajang Muhammad Noval. Ya ku Allah dicantenkeun urang kali anu soleh anu pinter dohir batina sehat dohir batina cek tadi urang kali hoyong qurrata ayun hoyong anu soleh tah carana hoyong jangan carana budak hayang soleh mah gampil saur Kanjeng Nabi adibu auladakum hubbillah wa hubbi nabiyillah wa qiraatil Quran eta we eta budak sing cinta ka Allah eta budak sing cinta ka Rasul eta budak sing bisaeun maca Quran insyaallah eta pencetak murang kali janten anu soleh mudah-mudahan aya manfaatna khususna kaum abdi umumna kanggo sadayana Allahumma sholli wa sallim wa barik orang sholawat terakhir Allahumma sholli dibuka tak sadayana kalhurkeun teras digoyang-goyangkeun ka kiri ka kanan dada wabillahi taufiq wal hidayah